Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini. Alajengkeun kajian kitab Uspuriyah. Hadis nu kagenap tina sapalihna hikayatun ukhra ari ieu eta tetep hiji hikayat anu sanes kana akhwani tos kabuktian aya dua dulur, dua bersaudara majusiani anu eta dua dulur teh bangsa Majusi atanapi bangsa jalma nu sok nyembah seuneu. Bi zamani Malik ibni Dinari anu hirup eta dua dulur teh di zaman Khalifah Malik bin Dinar, di zaman Malik bin Dinar. Abada eta ibadah si dua dulur teh annaro kana seuneu, maksana menyembah seuneu da golongan Majusi teh, bangsa Majusi teh. Ahaduhuma salah sahijina tina eta ikhwan, tina eta dua dulur teh salasan wa sab'ina sanatan parantos nyembah seuneuna teh kirang langkung 73 tahun. Disebut teh nu jadi lanceukna pangageungna. Wal akharu jeung ibadah anu sejen nyata raina teh wasalasina khamsan wasalasina sanatan, ibadahna teh tos 35 tahun. Janten nu kahiji 73, nu hiji deui raina 35 tahun nyembah seuneuna teh. Faqalal akhul asgharu li akhil akbari, tina hiji waktos kesempatan cenah ngobrol caritana mah ngucap ieu dulurna teh adina kanu jantan rakana, ta'ali ka dieu anjeun cenah, ayo urang rapat, urang ngobrol hatta najribaha, nyoba cenah urang coba ku urang duaan kumaha kayaan seuneu ka urang anu disembah teh. Hal tah tarimuna naha ieu seuneu teh ngahalangan panasna seuneu ka urang duaan, aw tahrikuna atawa ngaduruk ieu seuneu kana ka urang duaan. Maksudna mah meureun da urang mah geus nyembah lila kanu seuneu atuh moal ngaduruk seuneu teh da urang teh hamba seuneu mengibadah ka seuneu. Kama tahrikul ladzi lam ya'budha, nya pantas cenah lamun seuneu ngaduruk kanu teu ibadah ka eta seuneu mah. Ngan sigana mah moal pantas lamun seuneu ngaduruk urang sabab urang teh sok ibadah kanu seuneu. Fa inin taromatna, maka lamun ngahalangan cenah ka urang duaan naon anarus seuneu na'buduha, maka urang ibadah we urang duaan ka eta seuneu, teruskeun ibadah urang teh. Wa illa fala cenah, tapi lamun seuneu cenah teu ngahalangan teu ngalindungi urang duaan, eureun we ibadahna teh. Urang eureun teu kudu disembah deui sabab seuneu teh teu jadi pangeranna, teu bisa jadi pangeran, teu bisa jadi sahabatna. Qala maka cumarios atuh diwalar kurakana naam hayu cenah bener urang coba. Faqada naron ringkas carita mah cenah ngahurungkeun eta dua dulur teh kanu seuneu. Faqala al akhul asghar saparantos seuneuna hurung cumarios ieu araina teh di akhil akbar karakana anta tadau yadaka rek salira cenah anu nguji nyimpen paneungeun salira di luhureun seuneu.
am ana atanapi rek kaula adauha anu nunda leungeun kaula di luhureun eta seuneu. Faqala maka diwalar kurakana bal anta tadauha bal barik ta ari anjeun weh eta nu nyimpen leungeun anjeun dina luhureun seuneu. Nya Ki Adi we cenah lah anu nunda leungeun Ki Adi di luhureun seuneu. Fa wada al asgharu yadahu alaiha maka diteundeun tah pananganana eta anu jadi dulur anu pangorana teh kana leungeunna di luhureun seuneu. Sabangsa diteundeun leungeunna teh di luhureun seuneu fa akhraqat usbu'ahu maka atuh ngaduruk eta seuneu kana ramona eta si asgor teh sapaksa samangsa ngaduruk eta seuneu faqala aduh geuning panas wa naza yadahu saterasna eta si Ki Adi teh ngalesotkeun ngaleupaskeun tina durukan seuneu faqala a'buduki mundu khamsin wa salasina kaula teh cenah hayu seuneu geus nyembah ka anjeun kurang leuwih kana 35 tahun. Fatu'zini geuning anjeun teh anger weh milaraan ka kaula manasan ka kaula ngaduruk ka kaula. Faqala ya akhi ta'ali hatta na'budaka rabban wa ilahan. Wah cenah geuning seuneu teh bisa teu nulungan anger we teu nulungan. Ayeuna maka dieu we cenah ki lanceuk urang neangan pangeran tegas nama pangeran wahidan anu sahiji lau aznabana wa tarokna amrohu khamsa mi'atu amin masalan lamun mah cenah urang nyieun dosa terus urang ninggalkeun maksiat salama 500 tahun umpamana tajawaz anna wa afa anna bi taati sa'atin wahidatin. Nah aya moal cenah pangeran nalika urang milampah maksiat ka pangeran salama 500 tahun terus eta pangeran teh ngahampura kana dosa urang ngahapunten kusabab urang teh taat walaupun sakedap aya moal cenah pangeran nu kitu maksudna mah urang ibadah teh kanu kitu weh da seuneu mah anger di ibadahan nu selila oge anger ngaduruk urang milaraan ka urang. Aya moal cenah wastighfaron marotan wahidan urang teh istighfar sakabalikan we cenah. Urang teh ngantah pangeran nu kitu fajabahul akhul akbar ila zalik. Nya nyubadanan atuh. Setuju si dulurna nu panggedena teh kana usulan nu jadu adina. Faqala ta'ali hatta nadhhaba ila man yadulluna ala tariqil mustaqim. Terus cumarios ieu si dulur nu alit karakana ka dieu atuh ki dulur lanceuk cenah hayu urang neangan jalma anu nunjukkeun urang kanu jalan anu lempeng anu bener wa yu'allimuna dinil Islam jeung bakal ngawurukan urang kanu agama Islam. Qala maka ngadawuh cenah eta ki lanceuk wajtama'a yuhuma ala ayyadhhaba ila Malik bin Dinar. Qala ngadawuh rawi cenah wajtama'a maka narima kumpul yuhuma naon pirang-pirang pikiranna ikhwan ala ayadhhaba kana indit ikhwan ila Malikin bin Dinar ka Malik bin Dinar. Aya cenah jalma nu bisa nuduhkeun urang kana jalan nu bener kanu Islam teh jenenganna teh Malik bin Dinar. Liyu ridho alaihima supaya mintonkeun cenah ningalikeun Malik bin Dinar ka eta dua dulur al islama anu Islam. Faqasadahu wa fa'atayahu saterasna nama neja cenah ya ikhwan teh ka Malik bin Dinar fa'atayahu teras nyumpingan ieu dua ikhwan teh
fawajadahu sareng tepang sareng Malik bin Dinar wa huwa fi sawadil Basrati, sedangkan eta Malik bin Dinar dina kayan eta aya di tengah-tengah negara Basrah. Ya jelisulil amati anu nuju ngawurukan, nuju calik ye Malik bin Dinar li amati dipayuneun jalmi-jalmi waya idzuhum sareng nuju maparin mauidzoh nasihat Malik bin Dinar ka ammah wa qad ijtama'a alaihi, maka teman-teman narima kumpul keur ngarariung alaihi payuneun Malik bin Dinar saha khalqun kasirun jalma nu loba. Falamma waqa'a basaruhuma alaihi, maka samangsa-mangsa tumiba paninggalna Malik bin Dinar, tumiba cenah paningalina ikhwan alaihi ka Malik bin Dinar, qalal akhul akbar maka cumarios dulurnu irakana teh ali akhil asgar karaina qad badali an la uslima fa innahu qad mado aktsaru. Nalikan jujung ngupingkeun ceramahna Malik bin Dinar eta si lanceukna teh kalaka cumarios ka adina teh qad badali alla uslima, kaula mah cenah pertela moal rek asup Islam. Naon margina fa innahu qad mado maka senyana kalakuan teman-teman kaula teh geus lila aktsaru umuri kana umur anu loba fi ibadatin nar kana nyembah neraka seuneu. Kaula teh cenah ki adi geus lila jibatan anjeun kana nyembah kanu seuneu, jadi moal asup Islam. Walau ani aslam tu warajatu ila dinil Islam, lamun mah cenah saestuna kami teh asup Islam jeung balik kaula ila dinil Islam kanu agama Islam, wa dini Muhammadin tegasna nama agamana Nabi Muhammad, yu'iruni ahlu baiti maka cenah eta bakal ngerakeun ka kaula saha ahlu baiti ahli bait kaula dulur kaula keluarga kaula, wajawari jeung bakal ngera-ngera cenah tatangga kaula lamun kaula asup Islam. Wan naru ahabbu ilayya sareng ari seuneu eta leuwih dipika cinta mungguh kaula minta yirihim tinimbang ngera-ngera kabeh. Faqala lahul ahul asgor maka cumarios ka eta rakana teh saha al ahul asgor raina teh la taf'al, tong migawe kitu anjeun teu kedah kitu teu kenging kitu, li anna ta'yirahum sabab naon sabab lamun mah ngera-ngerakeun maranehna kabeh rek ahli bait anjeun rek tetangga anjeun qad yazalu wan naru abadan, ka era jeung seuneu mah bakal leungit salilana. La tazulu qad yazalu teman-teman bakal leungit eta ka era, wa naru sareng ari seuneu abadan eta salilana la tazulu moal leungit cenanya. Falam yastami ilaihi faqala lahu anta wa sya'nuka anta Syakyun ibnu Syuqa, maka teu malire teh cenah lanceukna geus dinasehatan ku raina teh. Faqala malah cumarios eta si rakana teh lahu ka raina anta wa sya'nuka ari anjeun jeung kalakuan anjeun anta Syakyun eta jalma nu cilaka. Ibnu Syuqa tegasna mah budak nu cilaka. Ya butalad dunya hai anu loba batalna di dunya wal akhirah jeung akhirat. Faraja maka balik sa'alahul akbar dulur anu gede teh walam yuslim jeung teu asup Islam eta lanceukna teh. Waja al akhul asghar sareng datang saha
adikna teh ma'a auladihi sigari sinareng para putrana anu laleutik keneh wa ma'a imraati sareng istrina wa dakhalu bainan nas sareng arasup eta kabeh ti antarana jalma fil majlisi dina hiji majlis wa jalasu jeung diuk sadayana hatta farogo dubika rengse saha Malik bin Dinar min kalamihi tina nganasehatanana wa wa'dihi sareng mauidahna tina ceramahna summa qama ilaihi saterasna ngadeg nangtung ilaihi ka Malik bin Dinar sya'asyabu hiji budak ngora wa qassa alaihi sareng nyaritakeun isyab alaihi ka Malik bin Dinar al-qissata kana hiji kisah wa sa'alahu sareng nyarios naroskeun ieu pamuda teh aya ridho alaihi supados Malik bin Dinar teh nuduhkeun al-islam kana Islam terangkeun tentang Islam wala ahli baiti sareng ka ahli baitna fa'arado maka mintonkeun ningalikeun cenah Malik bin Dinar alaihim ka eta kabeh teh nya ka akhul asghar teh waslamu arasub Islam jami'an sadayana fabaka maka sedih cenah ceurik saan nasu manusia kulluhum tegasna mah sadayana farhan kulantaran bahagia wa arada syabu sareng ngarep si ieu pemuda ayarji'a kana uih balik si pemuda faqala maka ngadawuh Malik bin Dinar lahu ka eta pamuda teh ka akhul asghar ijlisu hatta ajma'alaka min ashabi syai'an min awalid dunya cicing heula anjeun cenah kaula rek ngumpulkeun ka dulur-dulur kaula kanu harta anu pirang-pirang harta dunia pibekeleun anjeun nalika balik ka imah faqala maka cumarios eta si pemuda teh la uridu an abi adin bidunya kaula mah dengan maksud meuli agama ku dunia teu kedah cenah wios we da kaula masuk Islam teh karena Allah summan sarafa fadakhala kharabatan saterasna eta pemuda teh malengos indit qad khala kharabatan terus lebat ieu pemuda kana tanah lowong ya, karena tanah nu kosong pawajada maka mendakan ieu pamuda piha dina eta kharbah teh dina tanah nu kosong teh baitan kanu hiji imah makmuron anu diramekeun panazala terus cicing ieu sab fihi di eta bait falamma asbaha saterasna nalika isuk-isuk ieu sab teh minal ghadi tina pirang-pirang paberangan qalat maka ngomong lahu ka eta pamuda imratuhu istrina izhab ila suq indit anjeun ka pasar watlub amalan nyuprih anjeun kana hiji pagawean wastarbil ujratika terus meuli anjeun kana kadaharan sayan kana hiji perkara nak kuluhu anu bisa nuang urang sadayana kana eta katuangan carita nama ieu pemuda teh asup Islam terus ninggalkeun harta kakayaanana teu bogana naon ngabring jeung anak jeung pamajikanana pendak di hiji tempat aya imah anu kosong teuh nya naon atuh da imah lagi kosong teu bekelna naon da dibereku Khalifah Malik bin Dinar oge teu kersa cuk cenah kang geura indit ka pasar neangan gawe terus mun hasil geus digaji cenah sok meuli akang kana hiji katuangan nu bisa kaula nuang sareng putra-putra akang sadayana Summa qama fa dhahaba ila suq saterasna indit cenah pemuda teh ka pasar falam yastajirhu ahadun maka teu manggihan teu mendakan ieu pemuda teh kana pagawean saorang oge faqala fi nafsi maka cumarios tina dirina ieu pamuda hatta amala fihi lillah kana migawe hiji amalan karena Allah taala
Fadakhala masjidan teras ieu pamuda teh salat cenah asup ka masjid matrukan anu ditinggalkeun ieu masjid nu kosong anil jamaah ti jamaah salat terus salat pihi di eta masjid lillahi ta'ala karena Allah nyangan pagawean cariosna mah teu manggihan bingung teh kudu balik mau ka tuangan nya anjeunna teh asup ka hiji masjid nu keur kosong eta masjid ditinggalkeun ku jamaah terus salat 2 rakaat karena Allah ilaili nepi ka peuting sumaro ila manzili terus balik ka bumina teh saprol yadaini bari kosong pananganna teh teu boga hasil udah teu gawe teh faqalat maka cumados imraatuhu bojona ieu si pemuda teh alam tajidil yauma syai'an nah anjeun teh teu mendakan tina poe hiji perkara faqala maka cumarios ieu pemuda ayatu hal mar'ah hei bojo akang cenah amil tul yauma lil mulki kaula teh gawe tina ieu poe teh lil mulki ka hiji tuan ka hiji non misalna mah nya ka tuan ka bos falam yu'ti syai'an tapi ieu si bos teh teu maparin kana gaji cuk urang teu digaji asa ayu tiani godan sugan we enjing maparin gajihna teh fabatu maka atuh terus sarare jami'an sadayana teh isi pemuda bojona sareng para putrana jai'inat bari dina kayaan lapar falama asbaha maka nalika asup dina waktu subuh minal godi tina poe isukna fakharaja ala suq maka kaluar ieu pemuda ka pasar falam yajid amalan padahaba ila zalikal masjid wa shalla fi lillahi ta'ala jangan deui pagawean tapi teu mendakan deui angger we teu mendakan terus asup ka masjid angger kalakuanna teh migawe amalan seperti kamari salat terus ilale dugi ka wengi sumarojaat terus balik ila manzili ka bumina saprol yadaini bari teu mawa nanaon tanganna teh kosong faqalat lahu imratuhu alam tajid yauma aidan syai'an maka naroskeun deui cenah bojona teh Kang manawi nyandak dina dinten ayeuna hiji perkara nu tiasa dituang ku urang sadayana faqala maka nyarios eta pamuda teh amil tul yaum lil mulki kaula tegas gawe kaudungan kaula allazi amil tulahu amsi arju tapi angger we cenah gawe kaula teh can digaji caritana mah sugan we isuk cenah arju ayu tiani godan ngarepkeun kaula teh cenah mudah-mudahan enjing dipaparin gaji teh wahwal yaumul jum'ah wahwa jeung ari ieu poe yaumul jum'ati tina poe Jumat fabatu aidon maka sarare deui cenah jaiina eta sakeluarga teh dina kayaan lapar falama asbaha minal ghadi maka nalika asup waktu isukna dina poe anu anyar wa huwa yaumul jum'ah tegasna mah dina poe Jumat kabeneran poe Jumat teh fadzahaba ila suq maka indit ieu pamuda ka pasar palam yajid amalan tapi angger we cenah teu nimu gawe fadzahaba ila zalikal masjid asup deui ka masjid fa salat rakaat ini 2 rakaat summa terusna ieu pamuda teh rafa ayadahu angkatkeun 2 pandanganna ila samai ka langit faqala bari ngadoa ilahi wa sayyidi wa maula laqad akramtani bil islam wa tajawwadtani bitajil islam wa hadaitani bitajil huda fa bi hurmatid din allazi razaqtanihi wa bi hurmatil yaum mubarikis syarifil ladzi qadruhu indaka adim ngadoa teh si pemuda teh ka Gusti Allah ilahi wa sayyidi ya Gusti abdi sadayana dunungan abdi sadayana pangeran abdi sadayana nunulungan nungurus abdi sadayana laqad akramtani mugi Gusti kersa ngamuliakeun ka abdi bil Islam ku agama Islam wa tajawwajtani sareng mugi Gusti ngamahkotaan Gusti ka abdi bitajil Islam ku agungna Islam wa hadaitani mugi Gusti maparin hidayah ka abdi bitajil huda kalawan mahkotaan petunjuk kalawan pitulung
fa bi hurmatid sareng kalawan hormatna agama alladzi razaqtanihi anu tos maparin Gusti ka abdi ku agama Islam wa bi hurmatil yaum sareng kalawan hormatna abdi tina ieu poe amul mubaraka anu al mubarak syarifi anu pinuh barokah tur kamuliaan allazi qadruhu indaka ari anu kamuliaan ieu poe Jumat teh mulia mungguh Gusti adi muntur maha agung wa huwa yaumul jum'ah sareng ari ieu teh poe Jumat as'aluka mundut abdi ka anjeun antar fa'a mugi Gusti cenah angkat syugla nafaqatin kana Gusti teh kersa ngaleungitkeun ka abdi kana nafaqah iali pikeun anak incu anak bojo abdi an qalbi tina hati abdi wa tarzukuni sareng mugi Gusti kersa ngeureuzkeun ka abdi min haitsu la yahtasib di mana wae rezeki sumpingna fa ana maka ari abdi wallahi demi Allah astahi isin abdi teh min ahli ti ahli abdi wa iyali zareng anak abdi wa akhafu jeung sieun abdi alaihim ku aranjeunna min taghayyuril hali katina robahna tingkah di hadasati jalihim karena anyarna abdi sadayana kanu ahli Gusti fil islami tegasna tina Islam qala maka cumarios qala maka ngadawuh ieu rawi summa qoma wastagola bis salat saterusna ieu pemuda teh cenah ngadeg terus istighol bis salatiku salat wa salat jeung salat rakaataini 2 rakaat falamma kana waktu intisopin nahari maka bukti nalika waktu tengah-tengah poe kaluar ieu hadasab teh kaluar ieu pemuda ilal jumati tina salat Jumat maju salat Jumat wa golaba jeung ngalindih ala auladihi ka pirang-pirang anakna Yesab alju'u naon al kalaparan wa jaa rajulun ila babi baitihi sareng datang sahiji lalaki ila babi baitihi kalawang imahna ieu lalaki teh alladzi fihi iyaluhu anu eta tetep di eta beteh ari korobat wa qara'a alaihim jeung ngetrok ieu rajul ka eta iyal albaba kana panto fa kharajat maka kaluar saha imratuhu istri teh si pemuda teh faidan kaget huwa syabun ari ieu rajul eta budak ngora hasanul wajih nu sae wajah biadihi tobakun anu aya tina panangan teh ari wadah min dahabin tina emas mugoto anu ditutupan bimandilin ku ceceret muzahabin tina emas faqala maka nyarios ila laki laha ka eta imroah khudhi cekel ku anjeun hada tobako kana ieu wadah wa kuli jeung ngomong anjeun hai awewe di jaujiki ka suami anjeun hadhihi ujratu ari ieu teh pahala amaliku amalna salaki anjeun piyaumaini dina 2 poe anu dipake ibadah teh fajid jeung bakal nambah anjeun anta tegas nama anjeun fil amali dina amal taziduka maka bakal nambahan ka anjeun nahnu fil ujrah saha kaula fil ujrah tina pahala lamun anjeun kersa ibadah loba maka kaula bakal loba maparin ujrahna pahalana teh khosotan bari nu ditangtukeun fi hadal yaumi dina ieu poe yakni yaumul jum'ati tegasna tina poe Jumat fa innal amalal qalila maka saestuna ari amal anu saeutik bihadil yaumi tina ieu poe Jumat indal maliki mungguh Allah anu maha kawasa al jabari anu gagah kasirun anu seueur fa akhadat maka nyandak ya imroah atau bako kana eta wadah
Faidan maka nalika nyandak kana eta pihi dina eta wadah teh dina eta wadah jero wadah alpu dinarin kana 1000 dinar wadah teh eusina 1000 dinar pa khodat maka nyandak ieu imro'ah dinaron kana sadinar wadah habat sareng indit ya imro'ah ila siropi ka tukang timbang wa kana sareng kabuktian as-saha as-siropu tukang timbang teh nasurnian agamana Nasrani pawazana terasna nimbang eta tukang timbang teh adinaro kana dinarna pazada maka nambahan ieu dinar anil miskoli tina miskolna ila miskola ini jadi 2 miskol tina timbanganna tina tanah jadi 2 kali lipat panadoro maka ninggal ieu sirop ieu tukang timbang tela ila naksihi kana ukuranana ieu dinar fa'aropa makanya ho ieu tukang timbang annausannya ieu dinar min hidayatil akhirah tina paparina di negeri akhirat qala nyarios ieu tukang timbang laha ka imro'ah min aina wajadti hada di mana anjeun mendakan ieu dinar faqasathu maka ngisahkeun nyaritakeun ieu awewe kana eta dinar qala maka cumarios saha as-siropu tukang timbang nu Nasrani teh a'ridni kudu mintonkeun anjeun nunjukkeun anjeun alai ka kami al-islama kaurek asup kana agama Islam pa aslama maka asup Islam eta si sirof summa dafa'a ilaiha saterasna masrahkeun ieu sirop tukang timbang teh ilahi ka imro'ah alfa dirhamin kana 1000 dirham pakola maka cumarios ieu tukang timbang teh anfiqiha kudu ngenapkahkeun anjeun kana ieu non dirham teh fa'in paniat maka lamun beak cenah ieu alfu dinar alfu dirham fa'lamani wartosan kaula falama carita nu sanes falama sholat maka samangsa salat saha ashabu pamuda maudo maka balik deui ieu pamuda ila manzilihi ka rumahna soprol yadaini bari tangan kosong teu bawana naon wabasatu terus ngabeberkeun ieu pamuda mandilihi kana ceceretna kanu sorbanna atau kanu sarungna wa malaahu jeung minuhan ieu pamuda teh kana eta ceceret minat turobi ku taneuh wa qala cumarios ieu pamuda binafsihi tina hatena law annaha qalat lamun mah cenah nanyakeun pamajikan kaula mah hada naon eta nu di jero karung nu di jero ceceret teh kul turek ngajawab kaula laha ka pamajikan kaula hamal tu kaula mawadake kontipung falamma dakhala al-kharbata maka nalika tepi terus asup kana tanah kosong teh imah kosong teh nadoro ninggal ieu sab ieu pamuda ila baitihi di imahna paidan kaget wa ieu pamuda di imahna teh muhayyaun eta anu di sadiaan bipirosin ku amparan wa wajada pihi jeung mendakan dina luhureun amparan teh raihata ta'am kana aambeana katuangan bawa doa maka neundeun ieu pamuda mandiri kana ceceretna indal babi gigireun panto kaila tasyura supaya yen ulah nyahoeun saha hiya itu awewe itu pamajikanna teh teu nengaeun soma sa'alaha anil hali terus naroskeun ka awewena ka pamajikanna tentang ieu kajadian meunah bet loba katuangan wa ma ra'a jeung naon perkara anu katingali bil baiti di imah loba kajadian di imah loba perkara nu anyar di imah nu aralus waqasat alaihi alqissata maka nyaritakeun tah kajadianana bahwa anjeunna teh dipaparin samangkok sawadah dirham pasajada lillahi syakiran aja wala terus wujud atuh si eta pamuda ka Gusti Allah anu maha luhur tuma qalat saterasna balik nanya ieu awewe lahu kacarogena
Summa seterasna qolat nanya lahu kacarogena saha imro utuk imroatuhu awewena ieu pamajikana ieu pemuda maji tak pilmandil nyenak naon cenah anjeun sumping tina eta cacerit aya naon faqala laha maka nyarios ieu suamina ka istrina pemuda teh latas alanya teh kedah naroskeun tinggal we ku anjeun fazahabat maka indit cenah rek mariksa ieu awewe wa fatahat terus dibukakeun mukakeun ieu awewe almandiri kana sarungna kana cacaretna suamina teh paidan baruk teh aturobu ari taneuh soro nu tadi taneuh dibawa ku suamina teh soro jadi dake kontipung da tadi nama taneuh pasir pas dibuka ku pamajikan menjadi tipung pa iznillah kalawan izin Allah taala fasajada maka sujud syukur saha asabu pamuda teh syakiron karena syukur wa abada jeung ibadah ieu syab Allah ka Gusti Allah hatta tawaffahullahu azza wa jalla dugi ka ngamaotkeun ka eta syab saha Allah azza wa jalla qala maka cumarios al-faqihu Imam al-faqih rahmatullah alaih ari rahmat Allah eta tetep ka ahli faqih irfa'u kudu ngangkat anjeun aidiakum kana pandangan anjeun ila sama'i ka langit wa qulu sareng ucapkeun ku anjeun bi hurmatil jum'ah kalawan kahormatan poe Jumat ighfir lana dzunubana waqshif anna kurbatana kitu ngadoa teh dina dinten Jumat teh ighfir lana dzunubana waqshif anna kurbatana wa hadza syabu sareng ari ieu pamuda lama samangsada angado ieu pemuda Allah ka Gusti Allah wa syafa sareng nyungkeun pitulung ieu pamuda ilahi ka Gusti Allah bihaqil yaumil jum'ati ku sabab kamulyaanna poe Jumat hatta qada saingga Allah nekenan memenuhi hajatahu kana hajatna ieu pemuda teh wa razaqahu sareng rezeki Allah ka ieu pemuda min haitsu la yahtasib tina arah-arah anu henteu anu teu kapikiran fakadzalika maka saperti kitu pemuda nahnu ida da'una yaumal qiyamah tah kaula teh cenah saur Imam al-Faqih teh urang sadayana ahli ilmu teh nalika ngadoa tina poe Jumat asa mang berharap muga-muga saha Allah ayak dia mugia-mugia Allah memenuhi hawa ijana kana sagala kabutuh urang sadayana pa innahu maka sanyana Allah eta raupun anu welas asih rahimun tur anu mikanya wa ilahun jeung pangeran sareng Allah teh pangeran karimun anu maha mulia al hadisus sabi wallahu alam bi muradih mudah-mudahan manfaat barakallahu li wa lakum.